Man, sabari lagi. Tah, man kene. Hmm. Hmm. Eh, ini pan puasa nih. Poho aing. Kalau gih jadi lebar. Tapi hanya mah. Ini dosak ya. Si bantai aja lama. Nah, jika si Haji. Si Haji Aduh aing euy gaweaneun teh ieu sakieu deui ieu bari nepi ka dieu yeuna aing mah bitu we jeung bitu di aing mah euy aing mah euy ka mana ieu namanya jengkel kala ka bitu wae sampeurkeun keur naha lalu. Beri gawe cek aing makanan jedog. Ji keur naon euy? Lan. Oh iya nempo iya euy. Oh iya traktor kalan euy. Bitu wae gubug atuh ka mana nu alus euy. Hah, namalna Bitu. Heeh. Be. Hari Haji haji. Kala be. Hari haji kungsi sakola teh baheula kabalet-balet teuing. Nyepir aku tuh traktor sawah kudu ditama. Mun kitu traktor pergi di kebon garing gitu. Cik atuh mikir piraku traktor kieu kudu ditama. Heran kumaha pemikiranana ieu haji ieu. Nah sia jeung kumaha pemikiranana geus puguh ieu kal ka bitu wae ti heula keneh oge keur sia can gadag jeung di aing oge bitu wae. Nah saha ieu nu migaweana ieu? Oh aya atuh. Matak tadi gawe ge meureun naon gering atawa aya perlu meureun nyaba gitu. Sia mah nyahoanan kehed apal saha siling jeung dewek aing mah geus heubeul ieu teh kanu kieu teh sia mah karek brol beh dieu aing geus gableg nu kieu. Pan dina HP osok TikTokan, osok YouTubean. Tah dina HP teh heug deuleu di dinya teh aya nu rektor di sawah Manya kudu ditama. Da lain karet atuh bana ge beusi ya kokos ku sia haji tah kokos. Sia mah nyanyahonan wae aing Cai teh euy. Panggeuh kitu euy. Aya euy ngocor. Kari kalebak kitu euy. Geus anu pegat cocokan. Jadi mau aya ngocor. Cenah bisa dilebak ya sebenarnya. We jika mau bengok si haji jeung sekalan. Dan naon gitu. Jika kena ribut. Kencai itulah. Itulah bisa saya. Buat kenal. Enggak si Suk mah haji gawean ieu ku sorangan lain tama-tama nasi di bitu atuh ieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon si lain ieu di tengah-tengah jiga nu burger tadi itu tadi dia. Oh iya bitu weh. Itu kumaha? Bitu RW ti tadi bawa ka mana tuh cing ka aing kala jengkel euy ka bitu wae. Lain di kamari kene ka aing eta. Ke bitu. Bitu cenah. Anjir. Naon siling jeung nepakan hulu jeung naon? Isuk mah teang ieu saha nu migaweanana. Bisi gering bisi naon tempo nu migaweanana lain jedog wae di ieu. Teh digawe meureun gering ngaranna nya. Buah gering si haji na meureun. Da keukeu atuh di teang teh kayak kudu ditamal heula sia teh da bitu bana. Eta ku ke eta. Aing kadon-kadon naon siling keukeu. Bitu. Ieu teh lain bitu. Naon ieu teh mah jeung gugubug kieu biceun. Aduh aing sia kalan jeung dialungkeun ket. Kan itu warisan ti nenek moyang aing. Nah siam nih gegebak ieu jeung pangpengkeun. Aing mah anjir. Tematak naon dirapihkeun lempeng itu teh lain nu kieu patut. Tugan aing mah tadi teh naon rangkeng teh kah? Rangkeng naon sia gagak bang ngomong teh jeung rangkeng. Kieu teh. Itu tinggal itu. Ya atuh. si Ihan kieu. Matak sia teh tong ka mana wae. Di mana wae jadi urang untung ti kosak ge. Ngai aus kieu ji. Tong lah kadikeun Duduk diomean heula ku aing Iya ieu teh gagabah pisan.
sidik aing pameretin moyang ai. Naon siling ere we? Ere. Ada iya naon si aing. Anjir. Ieu strawberry ieu Ken. Ih, oh. Si lain godin Ken. Ut bieu poho godaan setan bieu teh. Teh siang ngerakeun aing pisan. Naon teh saum deui. Jeung naon? Bukan anak Teh buah. keterangan oge ari poho mah meunang saum deui. Sia mau balasan. Anak buah kieu patut. Aduh anjir ge ngerakeun titel. Pisan. Dunungan haji 7 kali anak buah. gara-gara poho Tara bieu. puasa. Oh, sia mah atuh jeung eta strawberry kadeuleu Puasa bieu poho. Aing mah goblok teh bieu sugan teh ulun hafal dina ieu ya darah rasan bieu teh rapi dahar teh bieu teh. Cing, ieu orang umean lebar atuh ieu teh. Oh, pangomeankeun we atuh euy. Nya ieu mah kudu di Oh, bener bisa ieu mah di bisa lem. lem di lem. Oh, ini.